Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pamirsa wilujeng sumping dina warta dinten ieu anu bade ngabejakeun informasi di dunia hukum di Indonesia. Abdi Alifia Zahra Rizkianti bade ngaping anjeun sadaya dina warta dinten ieu. Polisi di Indonesia dikabarkan bade mariksa Panji Pragiwaksono, patalina jeung hiji kasus anu ngarekakeun perhatian masyarakat. Kasus ieu patali jeung istilah mens rea nyaeta niat atau kasadaran hiji jalma dina ngalakukeun hiji kalakuan anu patali jeung hukum. Dina perkara ieu pihak kepolisian bade nalungtik leuwih jero ngeunaan aya henteuna unsur kasalahan anu dilakukeun ku Panji Pragiwaksono. Yang ditanyakan itu selain soal data pribadi sanggap itu ditanyakan. Salianti eta pihak kepolisian oge bade ngumpulkeun bukti jeung katerangan ti sababaraha pihak pikeun nentukeun langkah hukum salajengna. Numutkeun sabagian ahli hukum, perkara ieu perlu ditalungtik secara taliti jeung jero supaya jelas aya henteuna niat dina kalakuan anu dituduhkeun. Salah sahiji ahli hukum, Ferry Amsari, ngeberehkeun yen proses hukum bisa dilaksanakeun lamun unsur-unsurna kacumponan. Sawatara pihak oge negaskeun yen penanganan kasus ieu kudu dilaksanakeun secara profesional, objektif jeung adil. Samentawis eta, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas turut ngalakukeun pengawasan sangkan proses hukum lumangsung sakuduna. Dina kaayaan ayeuna, masyarakat ngantos hasil resmi ti pihak kepolisian ngeunaan langkah salajengna dina perkara ieu. 5 laporan polisi dan 1 aduan. Atas nama laporan polisi tersebut, Saudara PP diminta untuk diundang untuk hadir klarifikasi pada hari Jumat. Pamirsa, sakitu informasi nu kami himpun dinten ieu ngeunaan rencana pamariksaan kasus Panji Pragiwaksono. Mugia mangpaat pikeun urang sadaya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hirup Sunda.